Eh, sip. Dagona sip. Ayo lah kadi. Ya bingung Naon di teh? Ya kumaha tadi masalah tanahnya. Tanah? Heeh. Tawar teh lian? Heeh. Jual teh lah. Lain masalah jual gitu, eta ting bener, ting bohong miran gitu dengan. Bener mah juragan. Wah, Pas ngawal juragan oge eta mah bener juragan mah ka urang ngomong. heueuh nya. Erek mere komisi. Oh gitu. Amplop pan dibere geuning di KRT keur didikeun. Heeh nya mah eta mah. Di bagian bawah henteu ku RT. Heeh nih, aduh deka bingung euy. Tadi si juragan nawar 3,5. Heeh. Terus datang maklar Heeh. 400. Nyampe ke itu 6 mm lah gitunya. Mereka jual teh. Ku sabab naon? Anak can gajian ieu. Tong sok ngungkit masa gaji. Capek ku kulingan kampung Jabaripat. Pokoknya mah eta mah geus beres, geus disiapkeun gaji hangsip, geus dipisah-pisahkeun. Ah, dek majikan di bawah Oh, pasar. atuh beda deui. Moal kalem eta mah. Lila, Pokona mah ge ka imah we lah. Gaji cokot ka imah RT geus disiapkeun. Heeh. Nya. Ayeuna ka mana hangsip? Ieu lah kopi dibayar can ka warung. Geus. Tam kitu mah geunah dek nyepatan kopi bayar ku RT. Gue lah kalem. Ayo baliknya. Ayo panas apa tuh teh ah? Pelan-pelan tuh kan? Erek. Mana mah tetela lah. Ngan kade sapatu leungit tah eta menang di Eropa. Jangan. Nam tela mana? Rep kan? Panas banget gue. Cai itu nah kan bagus tiis tuh. Sapatu wae. Hari orang gajana iranya Teuing da tanggal gajian teh kudu nama ayeuna. kira orang gajana sebaranya Tengahan gaji meureun maneh mah da karek setengah bulan gaweana ge. Ayo urang mah kan geus sabulan. Jadi segar tuh di cayan mas bro ya. Bisa. Terus juragan? Gus, buruk emang dah. Yuk. Sepatu bawa dah. Bawa. Sepatu lesot deh. Sepatu sehari Berarti dia. Bawa ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di Asian geus dikaluarkeun bagi begang we awak teh. Tapi kudu jadi mau jual piring dia. Yang beli cocolok. Iya juga namanya. Tapi laku moalnya piring ge. Yang meuli moal, tapi orang cobaan lah. Sugan we atuh. Yang meuli. Alhamdulillah rabbil alamin kenging sakit ge aya jang jajan si Ujang. Ini lah mana? Nyai mah tos mantuan ngara gaji, kok ya Kang ka mana Kang? Jual piring usaha. Astagfirullahaladzim, hari Akang erek jadi ngejual piring teh. Bukan budak yang colok bae. Atuh Akang usaha, cik, atuh usaha ye ge nyai ningan kok ieu menang duit. Ieu ai mantuan ieu mah masing 1.500 oge aya jang jajan si Ujang. Nyai teh Akang tos mantuan ngara gaji, tadi teh bari buruhan 1.500 oge. Aya we jang jajan si Ujang. Menangnya teh can meuli dengan tanggung Ujang si Ujang teh.
Kita ting mah ting moal coba Ya yang pakai daek buruan 1.500 oke deh. ari geus akang rek kumaha si Ujang yang jajan juga. Ya, kayak akang rek usaha yang jual piring songhek suka aya nu meuli atuh. Akang tek teu we nya rek ngajual piring songhek. Panjang meuli cocolok lain. Nah kayak nu daekeun eta teh piring Atuh songhek. sugan aya nu nyiram daekeun meuli piring songhek. Sekarang ngawaro pamajikan ka era-era we. Atunya aing geus kumaha bingung akang oge. Eta usaha akang teh. Depan ieu rek usaha leuletikan. Usaha leuletikan teh lain meuli ngajual piring songhek atuh akang teh. Ngajual naon tuh ngajual hawu. Heeh naon atuh. Hawu mau ngangkatna ada berat hawu mah. Cek ngapuluh atuh kakak itu ka ditu ka gunung teu dijual hasilna. Oke bang mecakan itu kan mereka menjual piring songhek ke yang mau dicocolok ya. Karunya udah. Nya ngajual piring teh. Pokoknya wayahna lah akan ngajual piring heuh. Yang mau dicocolok. Kumaha akang we ayeuna mah sabada teuing. Heeh atuh. Bisa sila tidak? Alhamdulillah. Sampai kan Banyak tangga sabar teh na teh. gajian na mah. Pengajian. Ay mana teh bisa berapa bulan kali teh? Sebulan kan orang Mana? Sebulan kurang kan? Siap lah. juragan. Ya. Mana sebulan? Kan? Masa sebulan kurangnya? Ya. Are sepatu mana? Hah? Sepatu menang di Eropa mana? Tinggalin kan pohon di situ. Siapa? Eta menang di Eropa make tinggalin segalanya. Hampura sudah pohon nih kan. Dia siapa? Dia. Untung atugan yang mayar Dia buru eta make tinggalin sepatu semua. pula tugas. Buru dia. Akhirnya Sama aja. Tah. Yang mana? Enggak sakit tuh udah sama sepatu tinggalin. Sepatu tin make tinggalin sepatu atuh. akhirnya cara nama aing mah gawe deui. Keluar mah. Itu ngatukan tuang dipecat tapi da itu pira kukur goceng. Udah aing sepatu eta menang meuli mahal sepatu di Eropa leungit semua ngaleungitkeun. Tanggung jawab. Buru geus ah. Buru. Misalkan Dan keula tugas. Naon sih teh naon? Pira aku itu kur gajahna kur goceng. Eta mah mana eta sepatu urang dileungitkeun? Ampura tugas pira aku itu kur goceng-gocengna ih. Ada enggak satu kudu na kayak sakitu. Sepatu make dileungitkeun tayang nyaho aing kudu kopake eta sepatu menang meuli di Eropa. Kan tugas. Pira aku kur goceng mah kan. Aya naon teh kana sararieuh kieu? Sepatu dileungitkeun teh ku budak beuki molor. Atos segentos ku abi Nya kudu diganti nu kitu mah aing. Aman kitu mah ada pengedulan si Upi mah tuh. Dan sepatu itu ciga eta kan. Tempat teh deketan atuh. Mana ningali? Naon nih menang mangih yo. Ya, iya nyakannya.
Tepuk. Nang mangih mah. Bikin heula tingalikeun heula. Wah, oh, bener sepatu teh ya. Benang mangi di mana sepatu ya? Di kenging di hanapeun tanggal juragan. Tuh nya mana eta teledor gawe teh tah. Tempokeun kakak kelas mana bener gawe teh moal hayo ngalakuin kesalahan. Angkot tuh kan kakarek ayeuna ge. Matakan mana ngalagikeun di sepatu kurang dibere tah anu mangi sepatu urang. Ya, gaji mana tah dikasihkeun tah. Ya. Pateron juragan. Heeh. Periogi abi mah pesan abinya. Heeh. Pateron juragan. Kan? Naon mana saseuri? Urang gajian tuh kan pan sepatu geus kapanggih kan. Ku aing dibikeun ka budak nu mangi sepatu, ya mana mah kebagian sakieu. Pira ku ieu teh kan. Itu mah 2 orang mah hiji. Da mana mah ngelakuin kesalahan wae tempo kakak mana bener gawena. Ah, aing anu mah kieu anya teh. Buru. Bawa sepatu tah. Oke, ini cara main slot ini paling kan batur mareunang wae nya. Ayo urang hayo wae eleh ieu main slot teh. Beak aing mah pusing. Pokoknya menang urang ieu main slot teh ngali batur ya. Hasip, Hasip. Aduh, bahaya teman gitu tah. Bahaya, Bahaya kan menang duit gede. Dilaporkeun tah. Wah, Dilaporkeun tong. entong atuh. Bahaya man kitu ayo dong molornya. Biasa ieu kenapa ieu? Biasa sawau euy. Saha? Sigan sok maklar tanah ieu mah. Lain eta mah lanceuk urang. Oh, cek maneh? Atuh sarewe naon atuh main kitu wae sih dilaporkeun ge. Teu boga duit. Kan lanceuk maneh menta. Loba duitna mah. Geus aya nu make langsung dieu. Lain ngomong-ngomong hayang dilaporkeun teh maneh. Kamu lapor. Tah lamun dilaporkeun kieu tah. Naon? Ameugeutkeun kieu copok. Sok, mending dilaporkeun mending manggeut ieu. Tapi buruhan mah. Moal sok ulah Jangan- moal jangan dilaporkeun ku anak. Ieu beunkeut heula. Aing mah euy mah deka Wayah nah we. main slot eleh kana ku hasil kitu tah. Kalian sepatu aing mah. Ya. Buruhan atuh sip. Gampang masalah Gampang, buruh mah. Eleh. Eleh wae. Iya eleh wae. Makan. Isi resep gitu. Oh, tuh. Sok kain. Main dua. Gede tadi kenapa? Main kitu. Sip, mana kenal sip? Mana kenaon? Balik kieu hajib teh pijakan ku aing RS ya. Pijakan ku aing. Buru. Capek. Capek. Ini is di dia jenah sigana. Karena gawe si juragan batas ya. Betah urang mah tuh. Ini sabaraha bulan di dia tuh. Aya sabulan leuwih. Kamu tuh batas gawe si juragan itu ke hati aja. Masalah kamari lin. Kira-kira masalah sepele kuat gaji dipotong bra. Kira sepatu bari sepatu lagi sepatu butut pajarkeun teh mahal cina eta sepatu teh. Teu murah kata mau katingali lagi aya ngaranan di anak ge KW. Eureun gawe teh. Eureun. Eureun. Atuh urang batur meureun eureun. Kembali si juragan kan ceminangan di lowongan lah. Kan kamarin mangnya sepatu kan hayeun gawe cenah si eta ge. Bikin ka si eta lah. Ngasaan arodatna gawe di si juragan lah, rodat aing lah. Terus rek eureun wae gitunya. Eureun. Eureun lagi jauh aya ke luar negeri. Ini teh sorangan ya. Meureun jadi sorangan deui urang. Mun maneh rek eureun bener mah. Eta ini eureun itu ka hati tuh. Kenapa pajarkeun teh tiap
hari cina uang makan cina dibere inganan mana waduh kayaknya taran nepi sugan sok manehnya Tara atuh orang mah tara cuka copot duit batur urang ge da aya bagiana nah tapi sok dibere tara aya atuh sok dibere saeutik uang mah makan heeh nah berarti si juragan kena kasih ke dewe teh ini sengek eureun lah ayeuna mah rudet engke si juragan mah kurang disiplin meureun maneh mah kurang disiplin kumaha gawe sarua kos maneh ini sok bareng balik bareng tapi maneh dahar urang tara dahar naon si juragan urang boga masalah naon dah gitu. Aduh, aing mah berang-berang aing mimpi buruk pagi teh. Mimpi katubruk motor aing mah. Bisu mana suku ya? Ku aya ieu. Irung ieu nu punguna mah ya. Aya kene euy masih kena kumplit euy aduh. Ya irung ieu mun demes kumaha aing mah? Katubruk. Make kudu jeung ngimpi katubruk motor aing berang-berang coba. Atuh ngimpi teh nu ngeunaheun atuh emang ngimpi katubruk motor aing. Si moal bener ya mah moal disarekeun deui mah kudu digudagi digeun ya mah bisi ngimpi diburuk aing geus Dina pagawean sarua ini isuk balik sore bareng ini bareng balik bareng tapi giliran dahar aneh dahar orang henteu geura juragan mah pilih kasih yakin lah respect ini si juragan mah kira geura kamari geura basa maneh kaberangan nih tugasnya dibikin ka dulur urang heeh urang dihudakeun geura keur sare dari balik futsal capek ibunya teh ayo ngomongan lah ayo pernah maredet ya memang Dina ini mau kena jauh sugan ya tuh balik-balik bawa mobil lain kan dia amin ai kitu teh mah yakin lah mana kurang dari ajaran mobilnya siap lah ajan mau mobilan oke kembali geus atuh lah aya nama urang balik lah ayo lah heeh tapi apa enggak tuh orang ngisi kita gini papangih heula ngobrol heula sebenarnya heeh baik di kekek oke lah itu pegawai di ayolah